si paranti ngonten di barala Mak, sapuan kumaha mak. aya naon ieu Tuh aya WA dina grup di PKH. kumaha aya naon ek dibere deui mek cair deui Ih lain mak, Aya malahan naon? mah teh cenah ek dieliminasi tina PKH teh. di mana sih teh naon atuh nyai Heuh mah teh geus moal menang di bantuan. moal dimenang di bantuan Heeh. heueuh keun bae nyai mamang geus sadar geus lila matenya di zaman maneh memeh kawin Heeh tah ah carita nama ieu teh erek digilir cenah ek kitu. dioperkeun Dioperkeun. heueuh keun bae nyai asal ninggang kana kekecrek Ih, pugu udah dangdutan. ai cuk matur kumaha atuh ngomong Lain ninggang kana kecerek atuh tepat sasaran meureun ah eta. nu di tuju ku mata eta gitu nyai keun bae mamahnya sanajan imah emak butut dapur emak orowodol tapi emah makeun bae meureun pamarentah teh pamarentah nyahueun aya nu leuwih ripuh ti emak ngan ceuk emak oge kudu ninggang kana kekecrek Heeh kana tepat sasaran meureun. gitu maksud emak teh kade ieu mah misalkeun nyai misalkeun anu boga gedong dibere ari imah henteu tah pasti emah rada kieu ai kitu mah model kanini-nini ka anak yatim keun bae mah Mata ridho isukan teh mah teh ulah ka sawah. ka mana atuh kudu ka mana Kudu rapat ka ditu. oh ka desa apa ka balik kampung Ka balik kampung ka oh dinya. heueuh erek atuh nyai keun bae ka jan emah dibuat dibedokeun nya Heeh bedokeun wae. oh nyai lamun emah teu rapat berarti emah teh teu ngagugu ka pamarentah Da eta mah wajib kudu wajib kudu hadir. wajib mah oge mama sadar nyai keun bae da asal kabeh walatra kabagian lamun emak menang terus berarti emak teh hawek Oh, itu sadar emak nyai mah keun bae emak ayeuna teu meunang bantuannya mudah-mudahan gaji Facebook emak sing bedag sing ngabeledug maksud teh sing gede Amin. nah jadi emak bisa mere gitu ulah yang dibere wae janten jalmi mah kudu bisa mere terus anu ayo ngomong Ya mah, naon ari mah damang. nyebutkeun damang ai maneh Oh, wae atuh. maksudna kunaon nyebutkeun sagar ka emak Oh, sinarieun wae mah bener nyariosna kitu. ih ieu teh mah teh klot baheula bisa bebeneran manolobana sok ah Ulah ya. ih heueuh nyai budak soleh aing ah ya kan itu tuh ah